Da, ndak kemana sih sebenarnya? Tidak ada aing tutar-tutur, nyampe-nyampe. Capek deh. Oh, jadi saya capek lah lembang jang aing. Berarti saya tanya meureun ka aing, Min. Lamun tanya ama, diceburkeun keun ka empang lah. Jahat amat sih, Min. Hulu, gitu doang ngadat. Ulah ngadat dong, baby. Kayak bedak pipana luntur. Rek ngarayu aing saya, Min, ceritana. Geus atuh baby, ulah ngadat. Geus ya, na kemana ya sebenarnya? Itu raing geus leklok alda. Bawel amat sih, Min. Kaduhung aing ngajakan sia. Pan kitu ngomongna pihnakeun. Aing madak daun cauna gila leutik kieu jabara robek deunan. Mahanya. Buset, itu lain sarang papanting meni gede amat aing. Itu lain iban kendernya. Jailan ku aing ah. Mang. Direk naon we duran aing nya. Nanti. Aya naon sia ting ngegeruan aing? Pidiwitin lain. Henteu mang, itu mang tuh tempo sarang manuk gede mang. Pangalakeun mang coba. Manuk naon? Tadi mang aing nempona buntutna mah heuh, kos anu aya dina cangkang sukro teh mang. Manuk na cangkang sukro. Eta mah manuk Garuda ti. Wih sia, eta mah manuk mahal ti. Heeh mang, manuk mahal eta mah piduitan pan. Mangkana geura tangkep buru besi bermanten. Heeh bener ti. Heeh. Geus sia tunggan di dewe. Oke. Jawab. Lebok teh sia. Benang deui pan ku aing di jailan. Manuk Garuda. Udah sampai lolos ieu mah. Kemangge rezeki anak soleh ieu mah. Ti. Mana manukna ieu? Si mang meuni eueuh taina tai acan ieu ih. Buset eta, sayang kamarang. Au. Aduh. Haram jadah ini gawean di CCTV wae. Mangkaning aing digagal sakamarang denan. Pipi aing ini bengkak ye. Haram jadah sitis ya ngagawean aing wae. Aing mah lulus amat ieu. Kudu disarekeun di mah yeuh, capek mangan genteng wae. Aduh. Udang sia rek sare bade mah Pang. Ai sia aing karek sareng geus diganggu. Buah manggu mana metang Pang? Buah manggu congor sia, aing ngomong buah manggu ge henteu. Emang bener Pang pada spek kieu mah. Mantep makan manggu mah Pang, pereuh. Geus kana buah manggu di wae, coba sia ulah ngeselkeun aing. Aing teh capek geus mawan kenteng. Oh, aya teng-teng sagala Pang. Hebat saloba kadarana. Coba tuh aing minta. Astagfirullah, geus kana teng-teng. Geus aing rek balik pusing aing ngomong sama Tamning ngomong sajeng kenteng. Pang, ka mana sih ya? Rek nyokot teng-teng jeung manggu lain. Aing nungguan di imah ya. Lopo buka imah. Aing rek mandi heula yeuh. Buat sana kemana sih benerna? Naon sih sia bawel amat sih? Buset. Ngeun aing gitar. Sanes ngagandengkeun. Iyo. Hei. Enakan yuk, kalah ribut yuk. Sasi sia, ada ribut henteu aing. Panas poe kalah ribut maneh. Sia teu jelas amat ah. Geus gareng di Min. Nyawa imah nasi kokong teu? Di masih kokong. Rek naon dia nanya ke di masih kokong? Aing teh dulurna. Nyawa teh masih kokong di mana?
Oh, mana di luar, nak? Tuh, tuh, deket sawah, mana? Pakai pagar hidung ya, eta masih kokong ta. Nu bener sih ya, ah. Oh, bener ih. Geus hayu lah, Min. Nuhun nya, A. Ah, neng. Ramjada ya si Siti. Pipi aing ini bengkak kieu. Ai sia mang guguru tuh wae kunaon kos nini menang head. Sagala eta pipi ihi ngaheum-heum naon sateleg mang ngadar mah. Deh, siapa dua pugu aing digegel kamarang yuk. Sia deui mang eueuh gawe kamarang dicium. Nya biwir meni monyong kitu kos lok bakwal. Goblok siapa wang? Eueuh simpati na ka kolot teh. Geus pugu aing yuk terkena musibah. Mang, sia hayang cager bung eta. Atuh hayang lah cager mah. Yo, mang nya sia neangan orok nu pempes ta taina oleskeun mang. Goblok siap pirang. Auh. Lalawanan ay lempang teh. Sia kalang-alangan jalan aing. Si anu salah kunaon si anu ngotot ah. Diliak beheung na ko aing. J, pan sia ngalunjak, rek ngajak ribut lain. Eta sia, wani si aing kitu makaing. Geus ayo lah. Emang na aing wani ka sia. Geus sih naon sih jadi ribut gitu. Ih, ieu mah Ipang, Lin. Alda, ka mana wae ka tempo? Kumaha kabarna, cager? Alhamdulillah cager, atuh aya wae lah. Naonan sih? Maksudna ha, cukal-cekal leungeun yang bebek paing hang diliak koing beheung na. Nahan sih sia? Da, isa ngeselkeun amat. Gih, sia teh nyawa aing. Ya aing kenalkeun ya. Kang Amin si ganteng kalem bebeknya Neng Alda. Aduh. Ah, nu bener sia, ulah sok ngaku-ngaku, pira aku si Alda daekeun ka Cangkang Rinso. Eta sia aing disurakeun jeung Cangkang Ringso. Sia tah kos meong garang. Buset, beungeut aing serem meureunnan. Geus sih, luar ribut bae. Pong, saya nyawa teh masih kokong di mana? Oh, sareke masih kokong rek nyaba lenda. Heuh, Pong, aing geus lila teu kapanggih manehna. Saya nyawa teh mana di mana? Nyahoda, imahna di ditu tuh di sisi sawah. Oh, oge nuhun ya, Pong. Heeh. Hayu, Min. Ayo. Weng boknya kos buntut kuda deh. Mending yang mah keren daripada bibir tak itu panjang tarik koy. Dah di mana sih imahna? Di tadi mundar mandir ti kalere ti kulon. Temanggih bae keneh imahna. Aus ya aing aus ya nginum ya. Aduh kedeung, Min, sabar. Ih. Dia tadi ngomongna cenah. Imahna deket sawah. Iya sawah. Tuh geni si Kokong. Min, itu si Kokong. Mana Alda? Itu. Hayu, Min, kan itu, Min. Itu. Oh, hayu. Ku goreng jelmana. Kos gaang. Buka dulur ku goreng. Kairaha bobogoh kabogoh ayo serangan wae. Udah ngempel, udah nyapuang. Kamar berantakan. Kokong, siap kunaon ngalamun bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo sih ada, ayo nah ada kan ida. Tumen-tumenan sakali ya. Assalamualaikum. Buset. Sadar ditanya teh cicing wae lan jawab atuh. Assalamualaikum. Diker tadi aing ngomong tadi jawab-jawab Yahudi lain sia. Apa ya sumut? Ih, saya dah tadi gerok kan jelas. Sia kada datang ka dieu teh. Assalamualaikum ke, salam-salam. Panti tadi ge aing gurokan ngucap salam. Sampai ke garing ya ti koro aing. Ramjada. Enggeus ih. Kong, aing ka dieu ge neuk ngabaran. Lamun aing geus kawin eta laki aing. Lagian aing neuk ngabaran sia harerese jasa teu gableg HP. Oh, tukang tempe ya dah. Sia marek naon kai mah ngot tukang tempe. Eta sia aing disaruakeun jeung tukang tempe. Yuk kunaon sih dulu sia da? Ceulina ya. Emang baheuna mah kitu, Min, jelemana. Ceulina rada dongo. Pantesan aing nanya ke mana jawab ke mana. Horeng mah rada dongo. Aduh, aing geus haila da. Ayo asuplah, geus tok awe yang nginum. Kedeung atuh, Min, jajan dititah. Ngisinkeun bae sia mah. Haus geura tah, bejak geus omongkeun tah aing mah geus lieur. Aing mah geura asup geura nginum, ieu aus tok awa aing. Kong, selaki aing anggar asup cenah hayang minum auseun.
Sia mangerakeun amat datang nanyakeun gayung, can cebok lain sia. Nginom lain gayong, nginom lain gayong. Ih, kesala amat ngomong. Hah? Sia nyium. Dah teu eling sia main homo. Ya Allah. Hayang nginom, lain hanyum, amit aing nyum sia. Weh. Geus min geus ih, sabar. Coba sia ulang disimpen aing bae. Ulah lagi emosi bae sia mah. Kumaha teu emosina aing. Hanginum ge ku hese. Atuh kumaha deui itu? Era ieu di lembur batur. Ih. Sia mah kalah ribut. Ngaributkeun naon teh sia? Ngaributkeun jeung si aing tah. Oh, saya ngising. Di jero ngising mah. Ayo, minum-minum saya di jero. Hayang ngising. Beungeut sia tah ngising. Lah, pusing ah. Geus min geus hayu ih urang ka jero. Tadi saya ngomong yang minum cenah. Geus teu jadi aing lah, mending meuli sakali aing duit boga lah, ngebatin aing di dieu, stres ieu mah. Sia ka mana, Min? Meuli cai aing lah, capek ngomong jeung dulur sia, bisa-bisa stroke aing lah. Hei, teu jelas. Tadi ka mana deui teh da? Tukang tempe, omayang ka jero ngising. Mabur. Teu nyaho eta si eta ieu. Aduh, kemana sih warung? Enti tadi neangan, bae. Buset, eta bikang gelis amat. Godaan lah, koeng. Ya kan aing mah tampan. Menyeting tadaekeun, aduh. Ayo. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam. Sia saha? Perasaan nu beungeut narikes cuma si Kokong doang nu di lembur ieu. Weh, galak amat mandes ngakan kamarang nih, Neng. Aduh, kenalkeun ya. Kang Amin si ganteng kalem, panggantengan pangkaleman sejagat raya. Aduh. Buset, ganteng ti mana sia bieur kandel kitu kos cangkang samangka nya teh sia. Eta sia, bieur aing diseruakeun jeung cangkang semangka. Sia kieu bieur aing seksina. Bikang mana sih nu teu terpesona ka biwir aing? Aduh. Buta meureun eta mah awewena geus arujit sia. Mun hayang ngagoda aing operasi plastik heula tah beungeut. Buset, galak tapi Kang. Ai, pesona ketinggalan. Hei Neng, peso ya ketinggalan ya. Neng, Buset eta jelema kunaon budak aing eta begal apa? Da, siapa asup gitu da? Si Amin ke mana sih? Ka warung doang ge meuli cinginum. Nya ku angin-angin teuing. Apa nyasar kitu nya eta? Hah? Rek salat asar sada. Gelo sekarang ke jam 2 sana. Salat asar. Saha sih? Nu ngomong salat asar? Itu jelas ya. Kadang iya ajan tah. Menarik asar mah kadang ajan ge. Saya buru-buru amat ke mana sih sia? Astagfirullah eta ceuli. Ku amit-amit. Geus lah, aing neuk naon si Amin heula. Capek aing ngomong geus sia. Arek meuli beta Adin. Oh, ngalilerkeun aing sama da. Ayo. Bener-bener parah ya mah lembur. Kita ada yang kunci, nganten manggis sudah masuk potong-potong acan. Kemana anehnya? Ramja ada sih, Pong. Pipi aing kita di jajalan tai orok. Menewa aji-aji na eta budak kakolot. Woi, Mang. Kunaon sia? Bahagia ang macakeun teh naon, Mang? Bahagia batok sia. Siapan ketempo meureun ieu pipi aing di bangkak ieu. Buset, Mang. Meni bareuh kitu teh, Mang. Dibuat kobraan sih, Mang. Bibir sia tah, kosisit kobra. Gua aing diseureut ka Marang keur tadi. Lagian sia, Mang. Kot-kot kan ngopenan ka Marang sia mah. Kudu inget atuh kana umur sia. Ai sia arok. Tata di meni eueureun nasi ngaledek aing. Bina-bina sia rok. Sorry, Mang. Banjol tah mah bercanda, Mang. Sia mah enggeus kajen tah mah. Lagi kempes di bang kitu. Lebay sih. Aing mah lain masalah lebay na rok. Sia teu ngarasanan kumaha rasana di seureut ka Marang. Set, Mang. Naon? Itu sisi di kunaon minta tolong, Mang. Mana? Tuh, buru. Ih, ayo coba urang sambut deui. Mang, tolong. Kunaon sia Siti? Itu Mang, aya nu budak aing ngopet sia mah. Mana jelmana? Wah.
Begal itu Mang. Neng, Itu tuh Mang, Woi. gimana Mang? Neng. Ah sia, benang ku aing sia. Nah, gimana begal lain sia? Ya sia uangnya, nggak begal tempur aing sia. Lain mah lain begal orang mah. Ah sia, mana ayam penjahat ngaku. Itu naon sih rame-rame? Ayo, ayo. Beb, aya naon ieu rame amat? Iya, aya nu reka begal aing tadi. Neng, iya ku aing keur digebugan jelema. Awas Neng, udah keting Neng, bahaya ya. Coba Mang nepol Mang. Ayo jadi mas laki urang. Tolong aing. Salakina. Kumaha ieu? Tolong aing dituduh begal. Aing nekemikeun. Ieu peso kawe ieu ya. Malah dituduh begal. Peso, iya ada itu mah peso aing. Ampurannya ii perang sia begal. Istilahnya aing nyokot daun heula. Orang di sini Mang, kumaha orang ya? Tanya si main ge. Ih, ampurannya orang tuh Aduh sia teh boga banget. Kos begal pantesan beres ya digebugan demi begal.